Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu jeung haram alal junubi ka jalma nu junub naon khamsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna gajina nyaeta salat, qiraatul qur'ani kaduana haram maca Quran, wa masul mushafi jeung katiluna haram nyabak Quran, wa tawafu jeung kaopatna haram tawaf, wal lubsu jeung kalimana haram cicing fil masjid di jero masjid. Sumia diaranan al junubu naon al junubu junub bidzalika kalawan itu junub li annahu karana saestuna jalma yubaidu eta ngajauhan jalma bil jinabati kalawan junub an hadhil asya'i tina ieu pirang-pirang perkara. Amma tahrimus sholati anapun ari haramna midamal sholat migawe sholat pi bil ijma'i maka eta kalawan ijma' wapi manaha jeung eta dina maknana sholat sujud wapi maknaha jeung eta tetep dina maknana sholat sujudut tilawati eta ari sujud tilawah wasyukri jeung sujud syukur. Amat tahrimal qiraati anapun ari haramna maca walau ayatan jeung sanajan saayat aw harpan atawa sahuruf sawaun eta sarua bae asaro ngalawunkeun jalma aw jaharo atawa narikeun jalma izana toko di mana-mana ngucap jalma bilisanihi kulisanna jalma palikaulihi maka karana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqra'u ulah maca saha al haidu jalma anu haid awewe anu haid walal junubu jeung ulah maca jalma junub syai'an kana hiji perkara minal qur'ani tina al-Qur'an. Rawang riwayatkeun hukana hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi wa huwa jeung ari itu hadis dhaifun eta anu lemah. Wa tujja jeung dijieun hujjah li tahrimi karana haramna naon biqaulihi aliyin dauhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lam yakun henteu bukti Kanjeng Nabi yahjubu eta ngalangan an nabiyya ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qur'ani tina al-Qur'an naon syai'un hiji perkara siwal jinabati salianti keur junub. Waruwiya jeung diriwayatkeun yahjuju naon yahjuju kahalangan Kanjeng Nabi rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Daud Imam Abu Daud wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi wa ghairuhu jeung liyana Imam Tirmidzi wa qala sareng ngadawuh Imam Tirmidzi innahu saestuna itu hadis hasanun eta hadis hasan. Wa qad kana jeung nyata bukti naon man'ul junuba nyegahna jalma junub al-qiraata kana maca Quran masyhuron eta anu masyhur baina sahabati dina antara sahabat radhiyallahu anhum walau lam yajid jeung lamun teu manggihan jalma ma'an kana cai wala turoban jeung teu manggihan taneuh wasalla jeung salat jalma pahal tahrum maka na haram jalma al-Fatihah kana maca Fatihah amla atawa henteu haram. Wajhani ari jawab istifham eta dua wajah asahuhuma ari pangsoehna wajhani ingdar Rafi'i
mungguh Imam Rafi'i bako utahrimi eta tetep dina haramna maca Fatihah wa ya'dilu jeung pindah jalma ila zikri kana zikir ganti Fatihah wasohaha sareng nyohehkeun saha An-Nawawi Imam Nawawi wujubal qiraati kana wajibna maca Fatihah wa ma tahrimu masil mushafi jeung anapun ari haramna nyabak kana Al-Qur'an fa idza haruma maka di mana-mana haram maca alal muhdisi ka jalma anu hadas fal junubu maka ari jalma anu junub aula eta leuwih utama haramna fa idza haruma maka di mana-mana haram naon almashu nyabak palhamlu maka ari mawa aula eta leuwih utama bitahrimi kana haramna wa amma taharrumu maka anapun ari haramna dijikeun wa amma taharrumu tawafi maka anapun ari haramna tawaf palikolihi maka eta karana dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wapuari tawaf bil baiti di Baitullah salatun eta seperti salat rawang riwayatkeun hukana hadis saha Al-Hakimu Imam Hakim wa qala sareng ngadawuh Imam Hakim sahihul isnadi eta sahih isnad wa wafaqo jeung mupakat hukana itu hadis saha jamaatun sagolongan para ulama waruwiya jeung diriwayatkeun aidon barina deui atau wapari tawaf bimanzilati sholati eta sadarajat jeung salat illa annallaha kecuali saestuna Gusti Allah taala bari maha luhur Allah ahala eta ngahalalkeun Allah fihin nutqa dina tawaf an-nutqa kana ngomong paman maka sabe jalma natoko anu geus ngucap eta siman palayantiku maka ulah ngucap itu man illa bi khairin kecuali kalawan kealusan qala parantos ngadawuh saha Al-Hakimu Imam Hakim sahihun ari ieu hadis eta anu sahih ala syarati muslimin netepan syarat Imam Muslim wa ma tahrimul lubsi jeung anapun ari haramna cicing fil masjid di jero masjid palikaulihi maka karana dawuhan Allah taala wala junuban jeung ulah kanu junub ila abiri kecuali ngaliwat sabilin dijikeun ila abiri sabilin kecuali ngaliwat jalan wungkul hatta tagtasilu sehingga kudu adus heula aranjeun sadayana aela taqarrabu tegasna ulah ngadeuketan aranjeun mawadi as-sholati kana pirang-pirang tempat salat wali qaulihi jeung karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni saestuna qaula uhillu eta teu ngahalalkeun qaula al-masjida kana masjid li haidin ka jalma haid wala junubin jeung teu halal ka jalma nu junub rawang ngariwayatkeun hukana hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud waqala sareng ngadawuh sa Ibnu Qattan annahu saestuna hadis hasanun eta hadis hasan wa alam sareng kudu apal anjeun annat taradduda saestuna bolak-balik fil masjid di jero masjid di masjid bimanzilatil lubsi eta sadarajat jeung cicing wala parko jeung taya bedana fil lubsi dina cicingna bainal qu'udi dina antara diuk wal qiyami jeung nangtung wa taroza jeung ngajabakeun saha syekh bil masjidi kalawan masjid an ghairihi tina lian di masjid kal madarisi seperti pirang-pirang madrasah warubuti jeung pirang-pirang pondok wa nahwihi jeung sabangsaningna madaris warubut summa haza
Tuluy ari ieu tahrim idza lam yakun eta di mana-mana henteu bukti itu uzur. Dipisah. Idza lam yakun eta di mana-mana henteu bukti naon uzurun uzur fa in kana maka lamun bukti itu uzur kama lawih talama eta saperti yen anu bijil cai maninya jalma fil masjid dina jero masjid walam yatamakan jeung henteu kongang itu jalma minal khuruji tina kaluar ti masjid li aglaki karena ditulakan li aglakil babi karena ditulakan lawang panto auli khaupin atawa karena sieun ala nafsihi madarat kana awakna jalma au malihi atawa hartana jalma. Qala ngadawu saha Rafi Imam Rafi'i wal yatayammamu jeung kudu tayammum eta jalma bigoiri turabil masjidi kalawan lian taneuh masjid. Qala parantos ngadawu saha Nawawi Imam Nawawi yajibu wajib at-tayammumu naon at-tayammumu tayammum. Wa qala sareng ngadawu saha Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhis shogiri dina kitab syarah as-shogir annahu saestuna tayammum mustahabun eta disunatkeun. Wa qala sareng ngadawu saha Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al-muhadzab inna tayammum saestuna tayammum biturabil masjidi kalawan taneuh masjid haramun eta haram. Wa yujuju jeung meunang naon tayammum bima kalawan perkara hamalat anu mawa hu kana itu taneuh naon arihu angin ilaihi kana itu masjid. Wa qaluhu wal lubsu jeung ari dawuhan musannif lapad wal lubsu yak tadi eta netepan qaluhu annahu saestuna kalakuan layah rumu eta teu haram naon al mururu ngaliwat fihi dina jero masjid. Wa huwa jeung ari itu qaluhu kadzalika eta nya kitu deui saperti layah rumu lil ayati karana ayat. Wa kama layah rumu jeung seperti henteu haram itu emak la yukrahu maka henteu makruh itu emak in kana lamun geus bukti lahu eta tetep ka itu jalma naon gordun pangarahan mislu kaunil masjidi anu saperti buktina ayana masjid. Ngopi mantap. Mislu kaunil masjidi anu saperti buktina ayana masjid akrobu eta leuwih deukeut pitoriki di jalan. Wa illam yakun jeung lamun teu bukti lahu eta tetep ka jalma gorodun ari pangarahan kuriha maka dimakruhkeun itu murur. Qala ngadawu Imam Nawawi hu kana ieu kaul fir raudhati dina kitab raudhah tabaan karena nurut lir Rafi'i ka Imam Rafi'i. Wa qala sareng ngadawu fi syarhil wa qala sareng ngadawu Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah muhadzab innahu saestuna murur la yukrahu eta teu dimakruhkeun itu murur wal aula jeung ari anu leuwih utamana alla yaf'ala eta yen ulah migawe jalma. Wakila jeung diceritakeun yahrumu naon yahrumu haram al uburu naon al uburu ngaliwat in wajada lamun manggihan itu jalma torikon kana jalan goirohu anu lian di masjid. Wahai sula yukallapu jeung sehingga ingsa kira-kira ngaliwat na eta jalma la yukallapu henteu diperedih eta jalma al isro'a kana gancang wayamsi jeung lempang jalma alal adati dina kebiasaan
Qala ngadawuhu kanakil saha al imamu Imam Rafi'i. Far'un ari teh hiji cabang idza talaffadha dimana-mana ngucapkeun saha al junubu jalma nu junub bisain kana hiji perkara min azkari anu tetep tina pirang-pirang zikir Al-Qur'ani tina Al-Qur'an wa qoulihi seperti ucapanana pibetidai dina ka qoulihi seperti ucapanana itu junub pibetidai aklihi dina mimiti daharana itu junub bismillahi kana lapan basmalah wa fi akhirihi jeung dina akhirna makan alhamdulillahi ari ucapan alhamdulillah wa ingdar rokubi jeung dina nalika tutumpakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ai mutiqina tegasna anu kuat kabeh wa nahwihi jeung bangsana qaulihi in qasoda lamun ngamaksud jalma anu junub adzikra kana zikir wungkul faqat adzikra kana zikir faqat berina wungkul la yahrumu maka teu haram itu zikru wa in qasoda jeung lamun ngamaksud itu jalma anu junub Al-Qur'ana kana Qur'an haruma maka haram itu Qur'an wa in qasoda jeung lamun ngamaksud jalma nu junub huma kana zikir jeung Qur'an haruma maka haram wa illam yaksid jeung lamun teu ngamaksud jalma anu junub syai'an kana hiji perkara pajajama maka masti ke saha Rafi Imam Rafi'i bi annahu kana saestuna teu ngamaksud la yahrumu kumanya biannahu kana saestuna henteu ngamaksud naon-naon la yahrumu maka teu haram itu lam yaksid qala parantos ngadawuh salimamu imam wa huwa jeung ari itu kaul maqtuun eta dipastikeun naon bihi itu kaul li anal harrama karana saestuna haram Al-Qur'anu eta Al-Qur'an wa ingda adamil qasdi jeung dina nalika henteu sejak Quran la yusamma eta henteu diaranan itu Qur'anan kana Qur'an wa qala jeung ngadawuh Nawawi Imam Nawawi bi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al-muhadzab asyara parantos ngisyarahan sal iraqiyuna ulama Iraq ila tahrimi kana haramna qala ngadawuh saha Ibnu Rif'ah wa huwa jeung ari itu kaul jeung ari ieu kaul adz-dzahiru eta anu dzahir qala parantos ngadawuh saha at-Tabrani Imam Tabrani fi syarhi tanbih dina syarah tanbih al-wajhu ari wajah al-qat'u anu pasti bitahrimi kana haramna liwada illabdi karena ngawadokeun ucapan litilawati karena bacaan wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa yahrumu jeung haram alal muhdisi ka jalma anu hadas salah satu asya'a eta naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara as-shalatu tegasna hijina haram salat wa tawaf sareng haram tawaf wa masul mushafi sareng haram nyabak Al-Qur'an wa hamluhu sareng haram mawa Al-Qur'an tahrumu haram naon as-shalatu salat zatar ruku'i anu ngabogaan ruku was sujudi jeung sujud alal muhdisi ka jalma anu hadas bil ijma'i kalawan ijma' was sujudu syukuri jeung sujud syukur wa tilawati jeung sujud tilawah as-sholati seperti salat wa kadza jeung nyakeut deui sholatul janazati haram salat jenazah wa fil hadisi jeung dina hadis layak abalu moal narima saha Allah Gusti Allah salatan kana salat bi ghairi tahurin kalawan henteu suci wala shadaqatan jeung moal narima min gululin tina kana lain kitu atuh wala shadaqatan jeung moal narima kana sedekah min gululin tina barang haram wal gululu jeung ari gulul
bidomil goini kalawan domah harap ogin. Wal mu'jamati jeung anu dititikan al haramu eta haram. Qala parantos ngadawu sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hadza jeung ari ieu keterangan as-sahhu eta pangsoehna perkara as-sahhu syai'in eta pangsoehna perkara fil babi dina ieu bab wal hasanu jeung leuwih alus. Wa amma tahrimu tawafi jeung anapana ari haramna migawe tawaf palikaulihi maka eta karana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wapu ari tawaf bil baiti di Baitullah salatun eta seperti salat seperti perkara maro anu geus kaliwat itu mah. Wa amma masul musafi jeung anapun ari nyabak Al-Qur'an palikaulihi ta'ala maka eta karana dawuhan Allah ta'ala la yamassuhu teu meunang nyabak hukana Quran la yamassu menang nyabak kana Quran ilal mutahharuna kecuali anu bersih wal Qur'anu jeung ari Quran la yasihu eta teu sah massuhu naon massuhu nyabakna Al-Qur'an paulima maka dikanyahokeun bidururati kalawan dalil darurah annal murada saestuna anu dimaksud alkitabu kalawan Quran nyaeta kitab al muradu anu dimaksud kalawan Quran alkitabu nyaeta kitab wa huwa jeung ari itu kitab aqrabu eta leuwih deukeut madkurin dijikeun wa huwa jeung ari kitab aqrabu madkurin deket dituturna wa auduhu jeung ari balikna ilal lauhi lain gitu atuh wa auduhu jeung ari balikna kitab ilal lauhil mahfud mamnuun eta dicegah li annahu karana saestuna karana saestuna naon teh li annahu ghairu munazzalin hilap deui logatna wala yumkinu jeung teu kongang naon ayyurada yen dimaksud bil mutahhirina kalapat al mutahhirina al malaikatu nyaeta malaikat wali annahu jeung karana saestuna mutahhirina napiyun eta napi wa isbatun jeung isbat wasama'u jeung ari langit laisa eta teu aya fi madina langit naon ghairu mutahhirin liyan ti anu suci ulima maka dikanyahokeun naon annahu saestuna Gusti Allah aroda eta ngarepkeun Allah taala al adamiyina ka adamiyin wa kataba jeung ngadamel surah saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban kana hiji surah ila ahli yamani ka ahli nagara Yaman wa fihi jeung eta tetep dina kitab la yamassul qur'ana lapad la yamassul qur'an la yamassu teu meunang nyabak al-qur'ana kana al-qur'an naon ila saha ila tahirun kajaba anu suci rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Ibnu Hibban bi sahihi dina hadis sahihna Ibnu Hibban wa qala sareng ngadawuh saha al-hakimu Imam Hakim isnaduhu ari isnadna hadis ala syarati sahihi eta tetep netepan syaratna sahih wa yahrumu jeung haram naon masus sunduki nyabak petina wadah Al-Qur'an wal kharitati jeung kantong alati anu pihima anu tetep dina eta peti
jeung kantong. Al mushafu ari Al-Qur'an li annahu makarana saestuna duanana mansubani eta dinisbatkeun duanana ilaihi kana Al-Qur'an wal alaqatu jeung talina kal khoritati eta saperti kantongna in qasada lamun ngamaksud jalma bidzalika kalawan alaqah hamalakana mawa al mushafa origikeun hamalal mushafa kana mawa Al-Qur'an wa illam yaksid jeung lamun henteu ngamaksud jalma hu kana Qur'an bal qasada balik teu ngamaksud jalma hamlas sunduki kana mawa petina tina Qur'an awil khoritati atawa kantongna aw qasada atawa ngamaksud eta jalma masahuma kana nyabak petina jeung kantong pala maka henteu haram. Sohaha nyohehkeun hu kana hadis saha an-Nawawi Imam Nawawi walau lapa jeung lamun ngilepkeun jalma kamuhu kana leungeun bajuna jalma ala yadihi kana leungeunna jalma wa qallaba jeung ngabalikeun jalma al awraqa kana lembaran biha ku itu yadahu haruma maka haram qolab qata'a parantos mastikeun bihi kana walau lapa saha al jumhur ulama li anal kamma karana saestuna leungeun baju muttasilun eta tepung bihi kana itu Quran walahu jeung eta kana kam hukmu ajzaihi ari hukum pirang-pirang juzna leungeun kama saperti perkara pisujudi anu tetep dina migawe sujud ala zalika kana itu al-kamu atawa leungeun baju wa amma tahrimul hamli jeung anapun ari haramna mawa Qur'an pali annahu maka saestuna itu hamlun afhasyu eta leuwih goreng minal masjid ketimbang nyabak. Naam sumuhun lau khopa lamun sieun jalma alaihi madarat kana Qur'an min gorokin tina kakerem au harkin atawa kaduruk au najasatin atawa kanajisan au kafirin atawa ku kafir walam yatamakkana jeung henteu kongang itu jalma minat toharoti tina susuci wa tayammumi jeung tina tayamum ahoza maka nyokot jalma hu kana Qur'an ma'al hadasi sarata hadas lidarurati karana madarat fal azum maka ari nyokot Qur'an wal halatu barina ari tingkah hadhihi wal halatu hadhihi jeung ari tingkah anu ieu wajibun eta anu wajib qala ngadawu saha Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab muhadzab wa tahqiqi jeung kitab tahqiq wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga wallahu a'lam. Dicikakeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf apabila aya kalepatan kasalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.